Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan menyajikan cerita Ngangon. Let's listen up. Ngangon. Teu saban kulawarga baruga ingon-ingon gede kayaning domba, sapi jeung munding atawa kuda. Ngan nu beunghar wungkul lega sawah nu boga nu kitu mah. Kabeh dieukeun mah pada baruga hiji-hijieun domba atawa embe mah itung-itung nabung cenah. Jalma cacah kulicakan cukup ku jadi budak angon. Budak angon aya nu balik ka imahna, aya oge nu ngadon cicing di dunungan. Ngangon teh nyaeta ngurus ingon-ingon sangkan nyatuan jukut di kebon atawa di Tegal bari ditalingakeun bisi kabur ka mana bae. Budak angon aya sababaraha urang ngumpul bareng. Palangkarakan bari ngawaradul ngawaskeun ingon-ingon bisi leungit atawa ngaranjah kebon batur. Aya oge bari ngarit mawa karinjang keur ajangeun ingon-ingon di kandang. Aya nu ngarit cukut, jarami atawa daunan dina tangkal sabangsaning daun banara, daun nangka jeung nu sejena. Silih pihapekeun jeung babaturan lamun rek ngadon ngarit heula. Teu ieu jauh ngarit teh, biasa we mapai-mapai galengan sawah, gawir kebon atawa disusukan. Kumaha rejona jukut. Sajeroni ngangon sok ngadon dalahar, muka bekal sangu beunang pamere ti dunungan. Sangu sakeupel dibungkus daun cau atawa daun koneng, ditambah sambal tarasi peot jeung lauk asin. Paling cupat lamun keur haateun, asin teh sok diganti ku pindang deles atawa teri. Bakat ku capek tas ngarit mah asa plem wae dahar jeung nu kitu unggal poe. Biasa ngangon teh lamun tas balik sakola atawa poe minggu jeung mun keur pre. Ingon-ingon teh aya nu dicangcang dina tangkal, aya oge nu diabur. Nu penting mah teu jauh jeung katalingakeun. Kaperengan kasarean mah embe atawa domba beberelean kaeurad ku tambang teu bisa hojah. Atuh kapaksa hese beleke mukana sangkan bisa kukurilingan. Keur susah mah aya we nu maliwang tah ingon-ingon teh sok ngaranjah kebon batur. Atuh lulumpatan ngahuis-huis sangkan kaluar ti kebon. Orok kaya nu teu nurut mah sok kalah kalumpat jauh. Kapaksa lamun geus kitu sok nyel ambek. Abong sato teu boga cedok hayo nyangsarakeun. Lulumpatan bari menta tulung ka saha wae nu deukeut sangkan dibantuan newak. Sakapeung lamun keur salse bari tunggu ingon-ingon teh sok nyieun gogolekan tina daun sampe. Jek jek nong. Sungut ngocomang bari ngamaenkeun wayang. Lamun teu nyieun wayang, sok nyieun empet-empetan tina daun kalapa atawa jarami. Naon wae nu bisa dijadikeun kaheureuyan sok dijieun, saperti nyieun pepecutan tina daun kalapa. Lagu balik burit, sato teh digiringkeun cenah baralik ngantai ka kandang. Karasa capena ngangon teh, tapi aya untungna pangabutuh bisa kacumponan da sok diburuhan ku dunungan. Tapi lamun nu kolot mah sok dibere akuan ajangeun geus gede bisi hayang neruskeun sakola. Asal cenah daek ngangon atawa ngarit. Ngangon teh mangrupakeun hiji perkara ngalatih kasabaran dina ngokolakeun kahirupan. Ngangon nitah yang celengan ajangeun lamun boga pangabutuh nu gede bisa kacumponan ku jalan ngajual ingon-ingon. Kahirupan budak angon lain sataun 2 tahun, tapi mang tahun-tahun bubujangan di nu beunghar. Nganu jelas mah para nabi oge seseueurna jadi tukang angon embe domba. Ngangon ngalatih jadi pamimpin kudu bisa nyanghareupan rupa-rupa masalah di tempat angon. Tuluy kudu bisa ngendalikeun sato anu malawading tolok heor. Hal eta bakal nimbulkeun rasa tanggung jawab jeung perhatian. Loba ajaran anu bisa diteleuman dina ngangon. Itulah cerita Ngangon. Terima kasih sudah menyimak. See you.